santai we gitu. Begitu terus sekedar urang teraskeun anca ngeunaan transformasi carita wayang. Artinya naon rupa hal anu datang di India henteu sabeuleum genjeurna ku urang Indonesia didugikeun, tapi direkayasa deui luyu jeung situasi kondisi urang Indonesia. Nya istilah eta nu disebut transformasi carita wayang di urang. Jadi carita wayang teh ngalaman transformasi upamana bae muncul tokoh pangaulaan atanapi Panakawan seperti tokoh Semar, Cepot, Jawara, Gareng. Ieu tokoh-tokoh mangrupa tokoh tambahan dina carita wayang anu fungsina keur ngahiupkeun suasana sangkan teu monoton. Jadi ku ayana eta Panakawan teh ngawujud hiji kajadian anu mantan kaayaan jadi sumangat, kaayaan pikaseulieun. Jadi dengan kaayaan teh teu leuweh henteu. Tah ku ayana muncul tokoh-tokoh eta saksana jarina carita Ramayana dina carita Mahabharata teu aya, tapi di urang ngawujud naon sakomo di tata Sunda, urang Sunda maresep kana hal-hal anu patula-patula jeung heureuy, sempal guyon, pikaseulieun jeung sajabana. Dalu urang priana, periak teh penggembira nu sairana gembira ulah pikeun ieu. Nya di antarana tokoh-tokoh ieu leuwih dominan, leuwih naon diperhatikeun ku masyarakat sabab naon? Loba pangaruhna, loba peneranganna, penjelasanna, hiburanna. Karaya memang tokoh ieu nu ayeuna dikenal di masyarakat. Kumaha kitu aya transformasi carita wayang nya wujud aya Semar, Cepot, Gawar, Gareng jeung sajabana. Bisa gaya kitu eta carita wayang teh sok kadienakeun mah sok ditulis dina wangun atanapi transformasi dina wangun sisindiran. Artina sisindiran tapi nyaritakeun ngeunaan wayang kaya kahirupan wayang atanapi carita wayang. Pon kitu deui dina sajak, dina komik, wawacan, novel, teater carita barudak jeung sajabana jeung rea-rea deui. Ta eta transformasi carita wayang di indungna atanapi di puseurna ka urang. Jadi di urang geus diolah deui dumasar kana kabutuhan, dumasar kana situasi jeung kondisi kaya urang jeung loba. Begituna tentu hidup ngaresep lamun geus kidalang ngalulakeun atanapi nemongkeun tokoh Panakawan, terutama si Cepot, si Jawara, si Gareng, nya istilah si Cepot si Astra Jingga di urang. Kitu panginten eta anu sok jadi mawa hirupna kaayaan. Dinu tadina ngeuyeum atana katingali teu berak, geus datang si Cepot maka geus sok ada surat jeung keprok hidup ke baris ningali lalapan carita. Nu aya si Cepot, si Jawara jeung Semar. Urang lanjutkeun deui kana ieu mah patula-patuli dinu tadi unah ani carita wayang. Artinya memang anu aya patula-patuli dinu carita wayang. Hidup kudu apa tapi hidup kudu boga kawruh ngeunaan istilah-istilah tapi unah anik lah. Pepernian unah anik nu aya dina carita wayang. Kahiji ngaran satria jeung kasatriaanana. Artinya satria teh anu ngabogaan naon kaluluhan anu luar biasa di karajaan. Aya Abimanyu satria ti Palengkawati. Abimanyu teh anak Arjuna, Abimanyu. Kedua anu kadua Arjuna samana, satria di Manukara, satria. Nu katelu Aswatama, teh ieu mah bapana teh Kombayana. Di mana teh di Sokalima, anjeunna jadi satria. Tah ieu anu aya di urang kalian urang geus teu wanu deui, Gatotkaca satria ti Pinggandani. Namun hidup di upacara di sok aya piala anu meunang Gatotkaca, anu meunang anu siga lain Gatotkaca itu teh eta mah da buta-buta lain. Eta mah gambaran ge wayang eta teh wayang anu pangbedan-bedana, pang kalitan pisan teu puguh rupana jeung sajabana beda jeung Gatotkaca. Gatotkaca mah kasut satria ti Pinggandani kasebat satria anu gagah sakti mandraguna tetesan kulit ganti sukma kandang dewa. Tah eta Gatotkaca. Kasut
Gagahna luar biasa, boga adi sabda panglulu, boga aku najong kan, sama mata boga Braja Musti, Braja Wikalpa, Braja Denta, misalnya ayat di Gatot Kaca. Kemudian itu pemegang Kaca kasut Satria di Pringgan ini luar biasa terjadi. Ternyata Gatot Kaca pada wano. Salajengna ngaran-ngaran raja jeung nagarana berapa apa. Tapi ngaran-ngaran teh aya di India, ngaran-ngaran itu mirip ngaran-ngaran aja aya di India. DJ Prabu Basudewa itu raja di Mandura, jenis Mandura aya di India. Daerah namanya Mandura. Prabu Dastarata raja di Astina. Prabu Dasamuka raja di Alangka. Kan ieu kapula patari jeung carita Ramayana. Prabu Dasamuka anu arbut Sinta di Prabu Rama. Nah, ieu Dasamuka itu dina bahasa Sanskerta dasa 10 ilmu pakai beungeut 10 beungeut harita jelema eta boga panejo ka mana-mana onggal manaha eta raja teh Alengka nu kaopat Prabu Kresna tapi Kresna teh hideung raja di Dwarawati tah ieu ngaran-ngaran raja anu memang sok kaluar karena bisa disebut ku panadalan kidaran salajengna ngaran pandita jeung patapanana. Pandita tukang nyuplik pangarti nyutruk ilmu terus ninggalkeun ka duniawian tapi manehna bener-bener munajat ka Maha Kawasa, munajat ka Luhur Ping Alam. Jadi antarana boga istilah begawan aya resi jeung aya pandita. Aya begawan biasa patapan di Sabta Rengganya. Resi Bisma patapan di Talkanda. Pandita Dorna patapan di Sokalima. Resi Subali patapan di Guha Iskenda. Ini mah aya baturan di Panara. Panara teh monyet tentunya Panara. Salajengna taya pakaran adalah pakakas jeung ajianana. Dasamuka boga senjata Candrasa pedang Sokayana ajian Pancasona. Nah, itu bisa jadi gagah sama boga ajian dina pawayana. Gatot Kaca boga baju krenta kusuma bisa tembus peluru yang saja ajian Narantaka tadi ajian Saptarangga, ajian Braja Denta, Braja Musti, Braja Wikalpa yang saja dan kalau Gatot Kaca najong sakali langsung melukuk sama boga ajian Braja Denta yang Braja Wikalpa. Arjuna boga panah Pasopati, panah Sawatama. Panah anu teu mencok aja lempeng cepet keuna we ku panah Arjuna. Da memang ada ahli dina ngalempangkeun panah. Panah Armadadari keris pulang geuning saja panah. Kresna boga senjata cakra ajian Wijaya Kusuma. Dina tembak cakra bisa balik di kasar, tadi nyamuni misalnya jadi buta, jadi ngawujud, tembak senjata cakra di Kresna, ngawujud balik di kasar. Yudhistira bagian layang jamus kalimusada, ajian song tunggul naga. Jamus kalimusada, anu memang dijadikan urang misi atau napi cekelar ageman. Layang jamus kalimusada, cekidalang jamus kalimusada. Jamus kalimusada dina kaca kalimah sahada. Tah eta anu kudu dijadikeun cecekelan pikeun urang. Di sok diterjemahkeun atau besok disundakeun deui ku bidalang ngeunaan jamus kalimusada. Salajengna mangga tingali kusalira ngaran anak-anakna. Jadi biasa boga anak Dastarata, Pandu Dewanata jeung Yamadinu Jama Windra. Arjuna boga anak tadi Abimanyu, Bambang Irawan, Bambang Wisanggeni, Pergiwati. Dasamuka boga anak Indrajit, Trisira. Bima boga anak Gatot Kaca Antarjaya. Jadi Gatot Kaca anak Bima. Nah, jadi Bima hiji kata nabi boga anak nya karena teh Gatot Kaca. Ya. Salajengna nah ieu mah panten pada sidang apal lah.
nyangkem bagian carita wayang aya nu disebut kakawen, aya nu disebut nyandra, aya nu disebut murwa, aya nu disebut antawacana. Artinya dina pagelaran wayang teh pasti aya dan kidalang udah hafal. Nu kumaha disebut kakawen, nu kumaha disebut nyandra, nu kumaha disebut murwa, nu kumaha disebut antawacana. Jadi kidalang kudu hafal. Disagedengan memang dalam kudu bisa jeung kudu nyaho sorak-sorak hiji-hiji wayang. Bapak kantos naroskeun sebab hari di Kurawat aya 100 cik kumaha ngapalkeunana cek teh. Kidalang ngawaler yen nu perlu diapalkeun mah anu sok sering muncul. Cepot, Dewala, Semar, Gatotkaca, Arjuna ta eta mah wayahna kudu apal. Nu 100 kali itu nama piraku cenah kudu ngapalkeun sakitu lobana. Ngan ukur kumaha atuh carana tah lamun hayang kumaha sorakna eta wayang teh ditinggali tina bentuk mulutna tina bentuk sumutna lamun cumur mun kitu sumutna kawas entau bareng ya sorak entau gitu lamun sumutna kawas muning ya siga muning sorakna jadi dimirip-miripkeun jadi ngapalkeun teu bisa dalam lagi sana tah urang kali naon atuh anu disebut kakawen mangga sadira diawas. Kakawen nyaeta tembang dalam dina pagelaran wayang golek ngagunakeun basa kawi. Eusina mangrupa deskripsi kaayaan adegan nu keur dicaritakeun contohna. Saur dina tanane panjang sinenggi sabda ingatan gitu. Terus teh ditepikeun we naon mereka dicaritakeun. Iwa kidalakeun jadi kidalang. Nu kadua murwa nyaeta kakacapan buka dalam sabada kakawen umumna sok kagunakeun basa kawi tapi para dalam wayang golek mah lolobana nu kagunakeun basa Sunda dicakeun bari piring ku gamelan awak-awak jadi nyarita basa teh ade kacida basa kawi sarajengna panginten nyandra nyaeta prolog anu dicaritakeun sabada murwa menggambarkan keayaan kerajaan, kegagahan, keagungan raja, keutamaan, sifat, sarang dan dosa. Bari dipilih gambar awal-awal ceritakeun masalah kegagahan dan sifat. Anu pamungkas antawacana nyaeta paguluman atau nabi dialog antara tokoh wayang dina pagelaran wayang. Unggal tokoh miboga sora anu mandiri, contohna sora satria, jangan seperti Kresna karena jeung sabar sora satria lumpuh seperti Arjuna jeung Abhimanyu jeung Sajapati. Jadi memang satria ge rupa-rupa dina sora. Tadi dia kidalang kudu alus leuwih bisa napikiranna. Bima sok sanajan memang manjenana kasuk kelompok Pandawa dama sorana kageura bari ditarik. Gatotkaca nya kitu keneh. Satria ditarik sorana. Beda dengan Arjuna, sadaya satria, tapi Arjuna mah leuwih gede lungguh timpu, nembokeun yen sifat kearjunaan itu seperti itu. Jadi beda. Oke, sejen-sejen sakumaha Bapak dudukikeun tadi, yen tiap-tiap antara unggal-unggalnya kabogaan ciri masing-masing. Jadi teu sarupa. Nembongkeun seorang tari leuwih gede, nu acan lain jeung Sajapati kumatur kana watak pribadi wayang masing-masing. Tabaliknya kaluhur tadi yang wayang itu gambaran hidup manusia anu memang digambarkan dina bayang-bayang wayang. Ku sabab itu manusia kesarua. Aya nu ngobrolna acan lair, aya anu ngobrolna leuwih gede aya, anu perenges wae aya jeung Sajapati. Eta gambaran dina wayang ge sarua asal pake. Takumaha kitu, jadi ketenteun urang dina ke urang ningali nonton pagelaran wayang lain nganggo hiburan dan naung tapi tinggali pendidikanana, tinggali dina segi religina, ditinggali dina segi penjelasan atau informasinya jeung Sajapati supaya yen urang teh bakal nyangking ilmu dina pagelaran wayang. Sebab kidalang boga misi atau boga tujuan bikin naon ye nu bari tepikeun dina pagelaran wayang. Kituna ieu urang budayakeun wayang utamana wayang golek nu aya di wewengkon Jawa Barat. Memang anu kiwari katinggalina tos rada melempem. Begituna urang salapuning nonoman Sunda ulah ninggalin ulah eleh batu wayang mangrupa hiji
budaya Sunda, kata budaya yang aya di tataran Sunda, utama wayang golek, yuk urang memulai supaya tetap langgeng hirup di tataran Sunda. Panginten hatur nuhun karena sanes kanten perhatosanana. Apabila aya patarasan mangkewe lah, da ayeuna menuju langsung gitu tanya. Aya patarasan atuh ngartos mangga diserat bae, kalian mangga oke dina mungkasna tanda pindah akhir aya pagelaran wayang kehidup baris ningali pagelaran wayang duka naon caritana ke ibu bapak baris mungkin rupina sakitu kabeh atur hapunten pasuhun bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.